Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pamirsa sadayana kaum dangu di mana wae ayana, alhamdulillah patepung laung paamprok Jonghok jeung jisim kuring. Mudah-mudahan urang aya dina pangraksana Allah subhanahu wa ta'ala nya anu di mana wae ayana, pokona mah khususna di Indonesia gitu, wilayah Jawa Barat. Mudah-mudahan urang aya pangraksana Allah subhanahu wa ta'ala jeung kahade ieu teh bade nitip cariosan pikeun balaria sadayana, kahade pikeun katurunan urang sadayana, kade nitip cu ucap laku lampah ulah nepikeun ka ngarahetkeun hate jeung perasaan batur, sabab sangetna leuweung leuwih sanget ucapan jalma seukeutna pedang leuwih seukeut letah jalma nuraheut atena. Nyata saciduh metu saucap nyata kahade nya cu, jaga ulah rasa maneh rasa apang aingna adigung gumuluhung da ai jalma mah lamun adigung mah nyaeta sok ngabalikanan ka dirina, kahade urang kudu ati-ati, kudu rumasa diri dina sagarupa tingkah laku urang sarerea nya. Jeung lamun urang boga kasusah urang teh tong disebar, kagunah urang tong diumbar, aya anti aya paranti tungkul, ulah asa pangsangsarana. Lamun sangsara lamun hate jeung kanyataan geus teu sajalan, sanggakeun kanu kawasa kanu gaduh kahirupan nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala. Jeung urang hirup teh kudu loba nulung, ari nulung teh lain kanu loba, nalang lain kanu rea. Da geuning fitrah hirup manusia mah silih tulungan kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu labuh, ngajait kanu piteuleum. Ari hirup mah da hirup di dunya mah ukur samet roh, dipisah jeung raga, urang silih ingetan bisi perkara dunya meubeut meulit ka akhiratnya. Urang tetep bakal mulih ka jati mulang ka asal maot ngaranna. Geus maot teh mah urang leupas roh tina jasad, arek kumaha deui urang lamun geus leupas roh urang tina jasad urang. Mantakan hayu ka balarea sadayana sadulur muslim nu aya di alam dunya khususna di Indonesia, urang siling hadean, siling benerkeun, siling elingan mumpung urang masih kene gumelar di alam dunya. Seueurkeun ka saya, tingkatkeun keimanan urang, katakwaan ka Allah subhanahu wa ta'ala, jeung urang kudu hormat ka papada jalmi, terutami ka saluhureun ka sahanapeun. Insyaallah lamun urang sae pasti bakal sae. Hatur nuhun pamirsa sadayana anu di mana wae ayana, tangtosna jisim kuring nyuhunkeun dihapunten johir sinereng batinna gitu. Mudah-mudahan urang aya dina pangraksa Allah subhanahu wa ta'ala nalika urang maot ya masing maot husnul khotimah. Para mitra sadayana kaum dangu, mudah-mudahan urangnya sing dipanjangkeun yuswa anu barokah, sehat walafiat jasmani sinareng rohanina. Jisim kuring sakali dihoyong dihapunten insyaallah lain waktu selain kesempatan biasa patepung laung paamprok Jonghok jeung jisim kuring di Jumantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.